Mudah-mudahan atuh kahirupan teh kapangi ilu digawe jeung Pak Haji mah. Mudah-mudahan lah. Kamarana hayam teh waktu diampikeun teh reueuh bebal hayam teh kemana hayam teh eueuh bebal mungeun ku pare-pare beas-beas hayam teh kudu duit ngeuran hayam aya mah bebal teh tong jelema wae meureun hayam-hayam kudu jeung duit tenem Gimana Pak Haji kan mau agreng toh gak ada ieu dah. Aya sebenarnya Haji na. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Haji. Assalamualaikum. Kamana Haji mah? Wabat pipir ke Pak Haji teh nya, weh kieu masuk ieu. Palingan itu Pak Haji di hareup aya teh ning dipengket. Naon Pak Haji teh ke rumah ngok kitu nya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Oh, maneh sablen. Nuhun Pak Haji, abdi. Sabola atuh Haji. Oh, nuhun. Atuh geus beberes maneh. Oh, tenang Pak Haji, beberes mah salin sataunan mah fungsi balik-balik sia mah. Alus maneh ka urang ka hareup atuh mah. Oh, mangga Pak Haji mangga. Ya tiras lain ka dieu euy. Di subuh Pak Haji abdi mah. Di subuh. Ya. Ieu kemang naon Pak Haji? Aduh. Gagabah teh. Make dicobakan kemang deuk ah. Wal teh teu apa ieu mahal di Brazil. Iya Pak Haji kada ningali kemang kieu udah kieu Pak Haji. Tong dicobakan dah. Oh, Haji. Wal teh. Iya. Haji nahaun kemang ngomong kitu wae kuat ketika jumawah. Wah. Ngomong naon sih lain dia bukan teh. Henteu Pak Haji abdi mah ieu. Ulah. Gua dicobakan. Ayo ka dieu dah. Oh, Pak Haji. Kalian ngambil ngeueuh ya. Ah, teu antun abdi mah Pak Haji. Ieu sukuna ge karotor kieu abdi mah. Ieu paning aduh katingalina ge keramikna ge ku marmer. Amun katijak ku abdi sieun aya tapakan Pak Haji. Wah, moang aya ka dieu teh dah. Lap tah. Lap. Ya mah Pak Haji mah. Teh. Ah. Di dia we abdi mah Pak Haji ah. Di dia. Beh dia diukna. Oh, mangga Pak Haji mah. Teu sopan teuing di ditu ah. Sabab si lain geus datang ka dieu nya. Lagi sukan meureun ku Pak Haji digawekeun mah. Aya mah istirahat we heueuh di saung. Tong sieun aya baturna si lain ge meureunan ke. Tong sieun kunaon Pak Haji? Ente sieun ku ieu ku maung. Kamari si bewok ge si udag maung kamari. Mungkin bila tukang bewok tukang tarap tukang bobok sieun ku meong. Nang bewok bewokan ieu, anu make blangkon serba hideung. Si bewok eta sok aya di ditu tuh biasa mah digaduh si bebal teh tuh anu nyamperkeun ka dieu kayaknya teh nyamperkeun ka gaduh aya mah tuh kasaung meureun jeung si bewok duaan da aya di ditu ge jelema meureunang si naon si Kojo di saung ge. Oh, mohon Pak Haji, saya gitu ge. Hayo aing anterkeun tah kitu nyaho si bebal ah. Oh, mangga Pak Haji. Depan di pagerna. Mohon Pak Haji. Ai kana pagar kita itu toko naik uluk salah teu Haji. Naon udah kitu. Aduh, aing kamari apes-apes teuing geus mah tikus ruka sawah deui. Kata mah
kamari ningang jelema ampun aing budak saha kamari nu katingang ku orang Lain naon bewok putus wae buka di jauhan teh. iya nyata kamari ningang jelema poe kamari na ti kusruk ka sawah ji aduh Ya saha? tah gar si Tahrim Si Tahrim. oh si Tahrim aduh musingkeun tah si Tahrim Oh, kunaon si Tahrim deui? teuing nyata ngomong sorangan pas urang lengah saeutik ujug-ujug tukangeun Oh, pana pasorangan ning kamari ke di leuweung di kebon. Ai kamang pret geuningan aing teh ah. oh nyata kan Oh, kelak eta wow kan jeung saha eta euy Pokoknya teh jangkang bewok. Alah, aing mah ieu teh. Kumahanya? iya si Sablen. lain ka dieu sia sasa wow aing mah ieu teh Muhun, Kang Bewok. Aduh, abdi yang kamari di situ teh ning. Orang tajong teh ya. para inget aing sia anu kamari ku aing ditajong korangna teh lieur Muhun, Kang Bewok. Iraha ditajong kurang teh. kamari kan penyate korang saha ditajong keuna kana uluna Oh, kamari keun ngarit di ditu. oh Ditajong geus aing. ditajong kan Masih boba. Abdi udah ngiring damel jadi ke Pak Haji. Oh. Ternyata saya Kang Bewok anu ngajadian ke kitu. digawekeun di mana ya kan Ah, nu di mana weng? Gimana di ditu suka nu kamari teh. Panganterkeun nama ka saung ka itu jeung si ieu si Kojo baturan. oh hari kitu mah siap kan Tuh. oh ayo urang saung diantuskeun ku aing Aing nepi mah nyawa ka saung ieu. Yang teu Kang Bewok masih dendam jika nanti da. Salaman heula atuh di Pak Haji. Oh, Mang Haji. Oh, sia di bewok lah. kan Mang Haji. Oh, Haji gitu. Aduh, cilik. Tuh, aing goblok pagawe teh dah. Nu hiji megang. Nu hiji kos ieu goreng belentuk belum belentuk siga teh. Bagoe teh tuh tuh di unu balik pagawe teh. Biar. Balik Tarmin, udang euy. Ngan ngagoler wae. Aya naon si laing jin ngaganggu wae. Alah keur kenah oge aduh. Ah, ngan sare wae maneh mah udang bisi kaburu aya Kang Bewo ka dieu segera ngariksakeun. Aing ngajin, aya si laing ngaganggu wae sim kuring geus puguh oge pagawean ieu teh. Ai haji geuningan can nitah nyata. Cenah aya pagawean yang maneh. Geuningan aduh, ieu teh geuningan geus we ngagoler deui. Ari sia hitut lain Saeutik Kang Bewok. Aduh. saeutik goblok pisan bagong teh majur deui Saeutik tak keluar kayak itu Kang Bewok. saeutik so teh hitutna da bauna nama buadag euy Udah si bau katanya. ayo Ayo, enggak. lain euy kade sia tah hitut badag gawena letoy Moal Kang Bewok, moal salawannya dibuktikan abdi mah ada mama tanggung jawab lah. oh awas sia mun teu dileneh tak wae Oh, itu lebih di wae. Aduh, nyata si Ambu. Di ditu geuningan duka kumaha. Asal kepikiran nyata penjin. Sing sabar we maneh Tarmin. Kan maneh teh meureunnan hayang usaha, niatna usaha ka dieu teh bari jeung susuganan maneh boga pamajikan ka anak haji. Ai gitu majin, emang na oge meureunnan sim kuring teh can boga pamajikan emang na oge nganting daekeun ting moal ka sim kuring jin. Pasti daekeun tenang we eta mah dibantuan ku kaula oge. naon Kang, kangen pirengeun tah anu ngawangkong ada ngomong deh. pibaturan maneh gawe Sorangan duaan. sorangan Geuning eta asa ngomong sorangan. Aing mah dihijikan di jeung nu gel aing. lain gelo si eta mah ngarada stres sok ngawangkong sorangan Aduh, dikakeun ah. oh nam
Atuh meureun ari kitu majin. Tarmin, Naon Kang aya naon ieu teh? maneh geus ngomong deui wae sorangan. Ngomong sareng saha Kang di dieu nyalira abdi mah. Ku aing didenge-denge tadi di luar maneh keur ngawangkong. Wah, mana jeung saha Kang? Tingali mun ku Akang mun diri teh saha. Emang usah saha, tapi maneh ngawangkong jeung saha bieu? Ngawangkong jeung diri nyalira we, Kang abdi mah seur emutan nyatakeun ieu teh. Oh, tah urang mawa batur maneh. Belentuk. Hadis ya, yuk sini tah. Mangga Kang. Kabah dengan kata si buta akan diukan kajin. Awak itu badan kieu. Sok mah kenalan, mewau. Abdi Tarmin. Sablen abdi. Oh, nuhun. Ngan omatnya maneh ieu belentuk. Ulah kabawakeun stres kok si ieu tah si Tahrim. Ai si Akang bisa wae. Inget balik heula, numpang heula haji. Teh Kang bewok teh ketika gua stres wae. Gitu nya. Lah itu teh sahaji. Tuh ngaranna mah Sableng, ciga buta kieu nya. Awakna teh coba arek ngadiukan ka kula tadi mah. Kira aku kukula di jailan mah nya. Wah, coba anjing lah jailan. Sok atuh Kang kepali dia calingna. Mangga Kang. Mangga. Sok atuh cuma kepali dia. Beres. Ari Akang di mana? Abdi ti Ciparai Kang. Oh, di Ciparai. Iya. Mohon. Sok atuh beres selama udah capek meureun ditu teh abdi mah bare ka jaman heula nya. Mangga Sok Kang. nyalira di dia. Abdi beres lah. Mohon. Pokoknya mah tong hilap Kang Baraya BSS sadayana. Facebookna diikuti, TikTokna di follow, YouTubena di subscribe. Kumaha barudak? Wow. Oke.